Geus heubeul jadi haji geus. Ning bae teh mana tukang bajidor, bareto sok nutur-nutur bujur sinen. Ayeuna mah haram. Mangka ning jelema tukang lalajo mah engke di akhirat bakal dikucuran ku timah meunang ngagodog. Amit-amit utun inyi tobat tina sagala laku. Coba. Oh ayeuna sia ngaharamkeun bareto mah gungslo saban aya wayang. Selamat bertemu dengan saya. Siapa? Si Rambo dari Taman Mini. Jaramang sadayana. Woi, buru, woi. Cing jipong jipong. Jipong nanti nu make kieu teh geuning. Beleku. Sok iara ah. Rek ngalang goyang kaleuwih. Rek ngalang simet kaguman. Urang eling kana diri di dunya loba goda. Ngalah kurang disusukan sekalian jeung parayana ulah sok goreng sangkan mata kamun paluparana. Aduh. Ngebelekuk anjir. Enak. Aduh. Eco. Belekuk. Saya pesen satu kali lagi. Satu kali lagi belekuk. Dua kali belekuk anjir. Cik sakali deui. Tilu kali belekuk nyeri cangkeng anjir. Dek, ka dia aya belekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amitabha. Amitabha. Kurang ajar anjing. Salah wesel. Waalaikumsalam kitu lain Amitabha beleguk ngahina ka aing anjing. Hais. Apa sih itu bahasa kotor unjang anjing? Nanti ditiru oleh anak-anak muda sekarang. Nah, atuh ngomong teh. Babasan zaman sekarang anak itu gampang niru pada orang tua. Jangan kasar gitu dong. Kan kita ini bangsa yang sopan santun. Ah, da urang mah bangsa buta. Nah, atuh maneh make jeung nyebut Amitabha. Assalamualaikum teh kudu waalaikumsalam. Da aing mah Islam. Ngambek. Nah, geudeung anjing ah. Hush. Jangan kotor gitu kan ini kita sedang ada di layar kaca. TPI. TP untuk keluarga anak. Kan ini TPI. Televisi Pendidikan Indonesia, kenapa kasar gitu? Nah, atuh saya mah dibawa kasar-kasar, dibawa lemes-lemes. Harus tahu kan saya ini haji. Syeri anjing ah. Anjing lagi itu tidak sopan kamu. Kamu jadi haji? Iya. Saya ini ustad. Wah, garong mah garong wis ya. Bareto garong, ayeuna mah geus sadar, geus insaf hayang jadi jelema husnul khotimah. Alus katungtung hayang dipirido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ageuleung anjing ah ngahina. Kotor pisan ngomong teh moal nya ustad kotor kitu. Nyaha atuh. Kawas si baji kikituan. Geus heubeul jadi haji? Geus. Ning bae teh maneh tukang bajidor, bareto sok nutur-nutur bujur sinen. Ayeuna mah haram. Mangka ning jelema tukang lalajo mah engke di akhirat bakal dikucuran ku timah meunang ngagodog. Amit-amit utun inyi coba tina sagala laku. Coba. Oh ayeuna sia ngaharamkeun bareto mah gungslo saban aya wayang golek dinya aya. Ayeuna mah haram. Ngadenge sinen teh asa ngadenge gelap. Asa ngadenge guludug, asa ngadenge petir. Ampun. Sejak tobat ka Gusti Yang Widi. Ya, ulah sok kitu sia. Wah. Entong saha teh? Sila kakaporotan dunungan aing keur nyingarepan musuh. Hai dulur kumpul.